Kasieun ku salareat kiwari ngabukti. Kiamat alam dunia, kiamat alam dunia. Wah. Kiamat alam dunia eueuh deui aing kudu menta turung ka Batara Kresna. Rek bebeja ka Kresna hancur ieu dunia geura siap-siap hancur ieu jagat. Kresna Batara Kresna hancur jagat Kresna ya. Diberi Syanoman kaberi ku aing. Kan kadenge Syanoman geger nyeman. Rek manggihan si Kresna. Ari si Kresna teh kaancikan ku Wisnu. Semuhun. Baheula Wisnu ngancikna di Sri Rama, ayeuna di si Kresna. Gara-gara Wisnu aing kerem ratusan tahun. Ayeuna balitungan aing. Maehan si Anoman jeung si Kresna. Beres maehan si Anoman jeung si Kresna, mancal aing ka sawarga Maniloka. Diawut-awut sawarga ku aing. Aing anu bakal jadi raja Triloka, raja tilu alam, alam sawarga. Madya pada jeung Marsa pada diawut-awut ku aing. Bikin batur aing rek ngondang dedemit. Siluman Selemin Genarwo jeung sajabana. Hei, para siluman Selemin, bijil. Kurang ajar Rahwana. Kalapa biji cusungap sia. Keluar tina waruga incu aing. Keluar. Keluar. Sia rek kamar dipaehan ku aing. Yo dengekeun goblok. Baheula ge lamun aing diidinan ku Sri Rama, sia teh modarna teh ku aing. Hah? Urang ajar sia, keluar sia. Dengekeun ku sia. Aing Rahwana geus kahiji jeung ieu anu ngaran Gatotkaca. Moal aji lemah nu bakal bisa ngelehkeun aing. Aing nu bisana aing. Aing tah aing. Hah? Kurang ajar aing nu bakal maehan sia Rahwana. 2 kali di podaran ku aing sia. Kabida-bida teuing. Kurang ajar. Anoman jago baheula, Gatotkaca jago ayeuna. Paduli? Komo aing teu paduli. Kurang ajar sia, keluar sia. Lamun teu kaluar dipaksa ku aing. Rek paksa naon anjeun ka kaula. Ye, sanajan aing geus kolot urusan gelut 3 poe moal mundur aing. Sabaraha? 3 poe. 3 poe masa gedeung, saminggu aing mah. Saminggu masa gedeung. Sabulan jeung aing gelut nyaho. Diladenan ku aing. Sabulan masa gedeung, satahun aing mah. Goblok sia. Satahun masa gedeung, 2 tahun jeung aing. 3 tahun. Sawinu 10 tahun. Saabad 2 abad wani aing. 3 abad 4 abad. Dibikin 5,5 mah. Ini jadi nawar buah gitu deh. Kurang ajar sia genep abad jeung aing. Lamun kaparengkeun satutup dunia aing wani ka maneh. Sabaraha? Satutup dunia. Atuh beakeun aing goblok teh. Ngomong naon deui aing? Kurang ajar sia Rahwana hutang pati barapati hutang urang tiba urang. Dibasakakan diksa kula beraja. Diksa pangusa. Sakula pawongan. Beraja lalalap nempanan jiwa perloka anak penak tunggal anak penak. Aji mulat tegalna maju sia kula aja. Ayo. Iya. Jelema biasa. Hah? Manusia biasa. Manusia. Tuh.
homo manusia mendengarkan jaluk manusia teh makhluk berbudi anu bogaan tata krama sopan santun kaituna tawado kari-kari sedatang karepeun aing tanpa bimakrama Loh, leres eta. kumaha lamun aing boga penyakit lemah syahwat lemah jantung Jantung. kebeda-beda teuing kurang ajar sia ampura makhluk bodas hampura kaulah sugan teh anjeun teh makhluk biasa geuning anjeun teh lamun ditinggali teh jiga monyet lain juga aing monyet tapi aneh aya monyet bisa ngomong tong borong ngomong nganyuk becus aing mah Iya mah. Lihe. heh Jagona kan. kurang ajar setan pape makrama hampura sakali dia hampura monyet oh dihampura aing mah untung aing mah monyet sabar lamun monyet si jajan berentung gak berubah ka maneh pangeran bisa tobat kaji lemah ka manusia bisa islah lamun boga dosa ka sato kumaha minta hampura sia ampura sakali di monyet sami-sami jelema sahajeun lamun dipercaya ngaran kaula Gatot Kaca saha Gatot Kaca di mana jeun kaula teh di negara Amarta teh aya 2 teh tilungan hiji-hijina cik lamun anjeun bener-bener urang Amarta saha Raja Amarta teh Uwa Prabu Yudhistira Uwa maneh iya Gusti Hidup ning eta. anak saha lamun anjeun apa kau naon teh rek satruk naon Gusti nu agung incu aing ngarontok sia kaing duh aing teh monyet Gusti nu agung teu apa kayang apa ngige kakara aing dodo teuing Aleun meureun eta. bener teu apa kayang henteu saha ajeun ke sakedap kasep dupi salira apa zaman Ramayana nah aya monyet bodas nyaeta ngaranna teh obat dah ieu teh eyang Anoman eyang Gusti nu eyang Dah. obat geuning ieu teh kasepuhan eyang ampun eyang dodo teuing kasep Gatot Kaca eyang kasep Gusti ieu teh mama cu eyang Gusti eyang teh idola eyang idola putra dalam Gatot Kaca eyang duh eyang lamun HP teh lagrang pada selfie Bandung Udah. Eh. menengguna di dalam ikhlas ngabela nabar ngabela nusa jeung bangsa Iya Bu Gatot Kaca
sia kuat 5 abad 5 menit gitu. Da aing nangis kolot goblok. Aing nangis tua. Bangsa aduh tubuh. Tidak. Ratusan tahun aing dijaga ku sia. Dina supu aing dipikak asa geus ratusan tahun. Ayeuna waktuna balitungan sia dipepeskeun silah wae. Ayeuna stikar sayang tumampara. Duh. Barang Raden Gatot Kaca bade mepeskeun mastakana Anoman. Anoman tiasa ngalok atuh lepas kapur ti paeunana Raden Gatot Kaca. Wes.